dibere daek ngadoa Allahumma tawil umri sohih jasadi wa aktsir rizki eta teh dibere daek takos kitu tah engke bakalna panjang umur sebabnya anda dicoba doa eta teh kajahoan mustajabna atuh kupuja panjang umur bapak kolot teh daek pae-pae kunaon cak injuna nanya bakolot, udah aja bakolot teh burian setik kecageri, kecageri usahakan aja gak parah reh. Abang mah ngadoa ieu ngalanggeng Allahumma tawil umurona wasohi jasadana wa aktir amwalana. Ta eta tah ngadoa eta meureun ku Allah dibuktikeun doa eta teh lantaran menta panjang umur atuh daek ngadoa eta. Ya goni agni. Dibuktikeun ku Gusti Allah sugih berarti. Tuh ya Allah ya Rabbi lamun jelema sok ngadoa eta teh Allahumma inni as'aluka Allahumma gitu naon gara eta teh Allahumma gitu anu sulamun fakbidni ilaika ghairu maftunin fitnatan idza aradta fitnatan fakbidni ilaika ghairu maftunin eta nah lamun osok sering ngadoa eta nah lamun kira-kira loba fitnah dibaotan ku Gusti Allah sebabna mentana ge kos kitu ieu ya Allah ya urang lumatak jelema anu sok ngawiridkeun doa eta teh il qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba eta mah kadeuleuna kasep teh sebab eta mah doa pelet atuh kawin deui bogan nyana ngadoaan eta bae eta ya Allah ya Rabbi sadoa-sadoana naon anu loyog ka diri sorangan eta anu bakal dibuktikeun ku Gusti Allah. Ye mantap ge urang ngadoa teh sing hade. Ulah sok sambarangan ngadoa dibuktikeun ka jeneng ku. Tuh ieu Sidina Ali ngadoa eta diulah, Sidina Abu Bakar ngadoa eta diulah. Sebab naon? Urang hirup moal bisa teu babarengan. Ja anu teu babarengan mah hate jasad babarengan baik kajeng kumaha jeung dititah ini ja'ilun fil ardi khalifah keur ngeunah Imam Ghazali sorangan ibadah ka Gusti Allah ditegor ku Gusti Allah Ghazali aing menyincap nyiptakeun manusia teh pan geus aya dina Al-Qur'an ini ja'ilun fil ardi khalifah ai sia muncak ngomong urang mah tapi ilham kawali ai nyiptakeun sia jusiana sosoranganan bae mah tuh babari teh mah kos kitu mah hirup ngeunaheun sia ibadah sorangan bae mah pikiran tuh urang lembur sia anu can bisaeun rukun wudu can bisaeun rukun salat can bisaeun muamalah turun maneh urukan jelema tanpa ngarobah diri maneh ka aing mantak di mana geus usul ilallah karak nyana nyebarkeun agama geus di mana nyebarkeun agamana nyana teu hayang dipuji henteu sieun dicarekan dicawad kemudian teu hayang dibere kan ngeunaheun geus jadi wali mah Imam Syafi'i ge cek Imam Syafi'i ku ngeunaheun ibadah sorangan bae kan ditegor ku Gusti Allah ai ilmu teh dititipkeun ka maneh Syafi'i lain jang sakadar maneh sorangan sekeliling maneh anu perlu kana ilmu atuh engke agama bakal kumaha cek Gusti Allah pan maneh teh penerus Rasulullah Kangjeng Rasul di zaman Kangjeng Rasul tabligh ditaluturkeunlah ku sahabat Kangjeng Rasul teh aya sahabat anu tabligh diteruskeunlah ku tabiin sahabat maut zaman tabiin teu aya zaman atba tabiin terus silsilahna anu datang ka Malaysia anu datang ka Thailand anu datang ka Indonesia ieu teh aya sejarahna mun kukula dibacakeun sejarah Islam datang ke Indonesia selain anu kurang dibaca di sejarah Wali Songo oge aya sejarah-sejarah anu lain aya dina thariqah mah pembawa Islam pertama ke Indonesia dijaritakeun di zaman Kangjeng Nabina di zaman sahabatna di zaman tabiinna anu melejit datang ke Indonesia ka mana heula mawa agama ialah thariqah aya datang di pemerintahan saha di keturunan mana lengkap di thariqah anu mantap teu bisa diabaikeun agama di Indonesia lantaran pada ngabogaan sejarah
jelema anu bertoriko Habib Lutfi, jelema anu bertoriko kitu Gus Dur, jelema anu bertoriko nu asli dibere sejarah-sejarahna asal usul datang ke Indonesia, pembawana saha nu pertama ka mana, lari ka mana, kumaha mantap geus teu bisa diabaikan di Indonesia. Sebab ayat sejarahna ketika berjuang datang ka kuari mungku kula dibacakeun awal-awalna tahun-tahun lagi ayat tahun-tahun atuh deuk kumaha atuh tahun pertama mawakna ka Indonesia saha ka mana heula terus ngamuridkeun ka saha terus tahun berikutnya berikut jeung tahun-tahunan geus aya geus urang mah ngaji urang mah sapira urang lembur anu pagarawean duit teu gablek pagawean teu boga geus bani ngararaji we urang kieu lah jeung ngaji da ge urang mah terus satabrang parana komo inget mah henteu nu kamari diaji mun ditanya naon sia hayu nu kamari itu geus kitu potongan lah ngetak mejeuna ku Allah dikadarakakeun japoan malulu ngajina tuh agama teh titah ditanjeurkeun ku Gusti Allah nanjeurkeun agama kudu kondusif nagarana stabil ulah riweuh jang supaya memperkokoh kestabilan kekondusifan ialah perekonomian. Jadi atuh ngadirikeun perekonomian teh termasuk kana fardu kifayah. Masya Allah. Geus bupati teh nyieun lapangan kerja teh eta teh jalan pikeun menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun bupati ti heula ka sorgana ulah kaget. Aji Pendi kaget Pak Zaki mau kemana? Saya mau ke surga. Kok heran saya? Gak usah heran-heran Pak Zaki. Saya kan bupati. Situ apa? Ya. Nanti dulu Pak. Kok ini jadi bupati bisa ke surga ini begini? Kan saya itu menciptakan lapangan kerja. Untuk supaya perekonomian subur. Dari perekonomian subur, sholat bisa khusyuk. Kan enak. Itu kiai-kiai yang sholatnya khusyuk, ustad-ustad yang sholatnya khusyuk, karena ditopang oleh perekonomian. Yang menciptakan perekonomiannya adalah saya. Maka wajar kalau saya ke surganya duluan. Udah sono lu. Eleh, tukang karung eleh. Sana lu, gua dadain lu. Kemarin lu mau ngedadain gua. Sekarang lu, ya Allah. Tah, iya katijaroti. Iya kan secara umum di negara. Seperti perdagangan. Nyen pasar kan berarti nyen pasar. Jual beli itu kan di pasar. Nyen pasar supaya jelema babari naon kitu ngaranna muterkeun perekonomian. Pasar kan hese boga dangdeur ka mana ngajualna kan hese, boga toge ka mana ngajualna kan hese, boga jengkol ka mana ngajualna. Hatta pasar urang makan seputar eta doang, seputar nu koskar itu jengkol gitu kan, toge, kucai, kangkung, genjer. Nah eta
kangkung genjer nangtung nyender mal diteruskan ku aing tuh eta pasar urang kan kos kitu doang dan tapi lamun urang nyaritakeun pasar di Amerika boh naon eta ieu jual beli pistol senjata dijual bebas di urang mah HP nah aya naon gitu ngaranna toko-tokona aya kios-kiosna di Amerika mah pistol senjata eta kos HP mantap kula teu betah ge ditu ya Allah ya Rabbi ieu pasar keur secara global umum mantap dibuka pasar global dunia anu Indonesia mah cak Gus Dur belum saatnya nanti akan banyak orang yang stres betul bari karena dia jelema teu puguh teu karu melotot sebab naon atuh boga duit ngan 500 ai dedengean jual triliunan nya kumaha teu melototna tuh ai jelema di lembur ai neuleuh di kota nu gareulis deuk kumaha teu molototna ye ai sapira di lembur jual beli jengkol sakumaha si jengkol atuh ai mobil masyaallah kaluar molotot sia kajen kumaha lamun teu ngaji ilmu tauhid dibarengan ku tasawuf atuh stres kabeh ngan untung bae makan tarasawuf kabeh jadi aya ketenangan tenang ngomong lagi lah dunia iya eta kan hasil ngaji eta dunia iya lo bakal ditinggalkan padahal mah hatena mah ngaju-haju kan kudu ngaji aya jawaban lumayan da sakitu ge ku sebab ngaji si asuk kuda-kudakan karena dunia mah kabeh geus diatur ku Gusti Allah geus aya di Lauhil Mahfuzna geus teu kudu harares ai asup ka kamar nya ai teu kumaha menang bae tengah bulan kuru mah awakna pan ngomongna kumaha di Allah bae tapi kuru tah ieu ngajina kan disungut doang ngan sakitu ge lumayan kos ditajong Allah lumayan teh sakitu ge padahal mah dijero hatena sial tapi sungut nama Allah kos wali wae pohara tuh lah iya keur carita naon kitu ngaranna secara global berarti kan kudu aya nu mimpin endek kumaha nagara rapihna jeung beres lamun nu mimpin berarti kan kudu hiji pimpinan mah cek Imam Ghazali boro-boro nagara cacak-cacak urang nyayur be hajatan koki na aya 2 moal beres sapasakan moal beres mun teu asin jasa sebab naon atuh ieu ngandalkeun ka ieu lah moal ngoyan aing mah ngandalkeun ka situ ngandalkeun ka sieu geus aing moal ngoyan bisi kitu geus atuh ti cepret Ju sabalikna besi itu can nguyahan punya nanti. Sia sarua bae besi itu can nguyahan sia jadi pabrik uyah sia. Atuh kabeh tamu singgali kunaon asin gitu. Eta kokina 2 moal beres. Komo nagara kudu hiji. Mentak pilih kepala negara di urang Republik Indonesia anu bisa mimpin bangsa jeung negara. Nuka beneran di negara urang Republik Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Banyak jalan menuju Roma. Masya Allah. Nah, iya nyiptakeun perekonomian supaya kondusif katijal. Berarti kan kudu aya menteri perpasaran. Aya menteri perpasaran
cenah kiai mah kitu perekonomian ente ieu perpasaran bae lah. Bahasa menteri pasar. Tah mah menteri pasar mah anu sok nyekelan eta teh tas. Terus naon gara gitu. Tuh, abong sia beureunana. Dipancing kitu teh haju murudul bae. Neraka sia eta. Lah ieu. Geus ulah jauh-jauh secara nasional geus. Ieu mah di kabupaten bae tah kudu mampu bupati nyiptakeun pasar per kecamatan supaya manusia-manusia bisa tuker nu boga jengkol hayang duit, nu boga duit hayang jengkol, pertukeran barang jeung saman jeung harga jeung duit ngaranna pasar. Nah, anu melaku naon kitu ngaranna kangkung, aya batur nu butuheun bawa ka pasar, nu boga duit hayang kangkung, nu boga kangkung hayang duit bawa ka pasar. Kan kos kitu tah. Nu bahaya ge hayang jengkol teu boga duit maling. Ieu nu bahaya. Kos kararidu tah. Atau ngandelkeun jago. Nyana nganangtung doang ngandalkeun kumis uang jago. Nah, aya barang asup, lapor. Nih ketum. Waduh, eta neraka jahanam eta. Ya Allah, ya Rabb. Iya. Nyiptakeun lapangan kerja fardu kifayah. Masya Allah. Andai kata negara tengurusan, maka beureun sakampung eta mah aya nu sugih, sadesa hiji mah aya nu sugih, tah nu sugih bertanggung jawab untuk menciptakeun pasar. Artinya ciptakeun pasar teh besi aya nu butuh duit, sia boga naon, sok ade ku aing dibeli. Ayo, sia boga barang naon? Ayo. Sia boga dangder, heueuh cenah kula boga dangder ieu. Ka mana ngajualna? Ayo kade. Ya, 3 kilo, sabaraha duit 1 kilo. Ayo, paling dibeli. Tah eta kudu aya jelema nu kos kitu. Kudu aya nu kos kitu. Aduh cenah kula ieu naon kitu? Naon ngaranna? Tani naon sia? Pare. Aja menang sabaraha? Ayo meureun 2 ton mah. Kemudian butuh duit ieu ka mana? Ayo kade. Tah kudu aya nu tanggung jawab tah jelema lamun nagara teu nyiptakeun pasar. Ayalah nu sugih mah. Nah, ulah kos kieu. Mang, ieu waduh kula boga pare ieu. Aju, deuk dijual jahara rese setengah harga ka dieu geun sia kahi. Ayo, geura ayo setengah harga daripada ngemblek pada sia. Ayo ge satu dah aja butuh ieu beunang meureunanan 5 poe dibeli di kunyana harga normal. Cekek bae beung aing ieu. Aida. Ieu kan supaya stabil. Ieu rok. Mada deui eta keur carita pasar. Mada deui khiyatoh. Khiyatoh teh urang meuli mesin jahit 10 atau 20 haju urang nyeunan calana nyeunan baju kayak dijual eta naon ngaranna konveksi siapa boloon konveksi dasar bodoh bae kau mana gua. Ya Allah tah ieu Rabb nyiptakeun lapangan kerja pasar, konveksi dan lain-lain. Ya Allah, ya Rabbi horenganan kudu eta teh. Ulah diantepkeun masyarakat susah. Paling tidak hijamah. Hijamah teh adalah nyerot getih. Jelema puyeng bae aya getih kotoran serot getih. Jelema eungap bae. Nah, kadi sia eungap bae. Kade buka baju. Ieu make golok bae Ustaz. Atuh lain serot-serot lah. Ieu mah sadia segala golok ragaji budak. Aya alatna, aya canduk bekem, aya canduk cocog,
nah eta teh kudu latihan heula belah mana nyandukna hijamah ngaranna ciptakeun supaya kondusif perekonomian sebab li anna qiyamat dunya bihadhil asbab wa qiyamuddin yatawaqqafu ala amri dunya ajegna negara dunia melalui perekonomian sementara luhurna agama tawakuf kana lurusna negara geus negara jeung agama moal bisa dipisahkeun menurut agama Islam moal bisa dipisahkeun atuh kajeng kumaha ge nah di negara demokrasi mah agama-agama negara-negara ulah disangkut pautkeun agama jeung negara atuh negara lempang masing-masing agama negara lempang sesuai jeung imamna atuh ujianana agama moal beres tinggalin agama nah iyalah urang kuari ndek ieun masjid ngabutuhkeun dana ai dana bisa aya lamun perekonomian stabil berarti ciptakeun perekonomian jeung ngabangun agama melalui syiar masjid atuh kudu perekonomianana stabil jamual aya masjid mewah lamun teu make duit sedangkan duit eta jual belina stabil urang dek nyieun majelis taklim atuh kapan eta teh kudu make duit cenah teu kiai jauh nu ditempelkeun duit sama semen tangkorak sia meureun dasar sia urang lembur pan eta semen teh pan make duit nah ya alhamdulillah anu nyumbang 1 juta, anu 2 juta, anu 5 juta, anu 10 juta, anu 50 juta, anu 100 juta, alhamdulillah geus ditempel-tempelkeun. Jadi cak anu encan jaing mah encan ulah loba omong. Ulah loba omong geus bae. Di penta moal, sia mere moal. Geus bae kos dahar bae anu masak-masak, nu meuli rempah-rempah nu ngadahar. Ieu atuh anu boga duit gak bangun, atuh tukang basna nyana tanagana sanajan dibayar. Atuh ente nu henteu boga duit, henteu boga tanaga, diuk di dieu. Ngendong sadaekna sia. Geus hese-hese. Bawa anak incu ka dieu. Aduh, ngampar jadi dia. Kula ka dieu itu mana ye? Si Kupa. Ieu saya pemajikan, ieu anak, ieu incu. Nek naron di dieu? Pancen cak kiai ngampar. Emang kurang itu, kontrakan beak. Nah, ieu majelis. Ulah hese-hese. Nah, bisa nyieun masjid, duit. Bisa nyieun majelis, duit. Bisa nyieun pondok pesantren, duit. Ai duit eta kapan kudu aya pasarna jang jual beli ojol tina materi benda kana saman kana duit lancar perekonomianana lancar pembangunan lancar perekonomian lancar syiar agama lancar perekonomian atuh ngeunaheun kan urang boga duit kemudian urang lapar meuli sangu jeung deungeuna dahar ku urang dahar ku pamajikan dahar ku anak dur waktu zuhur datang urang kan geus seubeuh usolli fardhu zuhri Allahu akbar nangtungna ge kan angel setengah jam terus sebab jandek naon nu dipikiran atuh dek naon nu dipikiran atuh nya dahar geus seubeuh nginum jang geus ayo ngarokok jang geus ngopi geus atuh geus bae kudu salat nu kembel Allahu akbar setengah jam sarokaat bae ieu mah ai dahar sajem ai salat Allahu akbar likum-likum beres ai sia dahar jang naon wallahu alam dahar teh jang salat ih ngomong doang dahar jang ibadah ternyata teu salat pembohong sia ye munafik doang dasok loba culat-culat ka dieu biasa bae. Nah ieu. Geus dunia negara bisa ajeg ku perekonomian anu stabil, agama bisa lurus teger kumaha nagarana.
urang kuari lamun nagara acak-acakan jam moal bisa ngaji darah riuk kieu urang bisa berjamaah salat eta lamun nagara acak-acakan jam moal bisa kakara kuari loba nu edan bae ge urang geus culak cileuk bae salat teu husu kakara loba nu edan bae ge kiai geus culak cileuk bae salatna budak kiai ieu kakara kos kieu doang ieu kakara kos kieu digoyangkeun di nagara berarti kan aya dalangna aya nu ngadanaan lah berarti neuk nyieun kitu riweuh kos kitulah politik kakara ge sakieu encan perang urang geus teu husu salat sebab urang mah bersyariat encan bertoriko-toriko acan kadaanan ku hakikat nah mantak ciptakeun nagara supaya tentrem aman jang naon dia jang supaya agama luhur dilaksanakeunana tenang urang kuari ngaji sadaekna urang kitu ngayakeun syiar maulidan rajaban sadaekna urang karena naon agama nagarana tentrem ngeunaheun hot muludan ayo Masya Allah di urang malain lalagan sebab non negara perekonomianana maju nu mawa cucur nu mawa apem nu mawa macem-macem geus komo cai mata mah geus loba jasa geus cai mah geus teu kawadahan bae nah anu mawa-mawan nu mawaan-mawan atuh biasa tah kos kitu mah ieu ka stabil ya Rabb wassadai wa ma tatimu bihil ma'aish jeung naon bae lapangan-lapangan kerja anu mantak jadi kasampurnaan perekonomian kahirupan bangsa Indonesia nyiptakeun anu leutik-leutik bae pasar rembetuk urang mah di ditu aya pasar tapi eueuh deui orenganan urang Padang nyerang ka urang. Kotrek geus bras eueuh kotrek tapi man bisa nasa kitu doang di urang. Ai eta nu nyiptakeun nu anu boga pabrik ikan saha sugan aya si Makmun ya eueuh ai eta anu nyiptakeun pabrik kitu sepatu saha urang Indonesiaan urang Jakartaan urang Tangerangan ngaranna ge urang asing cingluh cangluh aduh orang uci pondok kos gitu man cingluh kemana cangluh kemana cangcingluh tah ieu sepotek saha nu bogana egle saha nu bogana aing mah aslina bae macan lain salahkeun saha kita kan ciptakeun lapangan kerja haju salah henteu satungtung bisa kerja sama sebab naon nyana membutuhkan karyawan bangsa urang teu bisa nyieun pabrik aya ge urang Jepang nu bisa urang Korea nu bisa segaya tuh dengan perjanjian karyawanna urang sekitar eta kan ngeunaheun kabeh ge aya perjanjian sabara tahun mantak di zaman Pak Harto make repelita pelita ke-1 pelita ke-2 pelita ke-3 pelita ke-4 pelita datang ke sabara sia ingetan teh ya moal tuh genep dia 50 on ya Allah teman sarua ejeung Quran ayat 35 juz on mah udah tah ieu ciptakeun lapangan kerja nu boga pabrik oh masalah jasarua pada neangan keuntungan stabil kan ngeunaheun nah asal ulah dirorowot negara urang sehingga perekonomian jadi satu kejanggalan iya nu jadi bahaya nu dibahas ku para politikus negara urang seperti iyalah negara urang nah ciptakeun lapangan kerja eta keur secara nasional urang kuari di imah tangga supaya stabil rumah tangga
pamajikan urang anak berarti kan kudu ditunjang ku perekonomian. Loba awewe anu datang ka kaula. Waalaikumsalam. Naon neng? Kula mah yang pepegatan bae jeung salaki. Emang kunaon geus boga anak sabaraha neng? Boga anak 3. Pan boga anak 3 yang pepegatan teu bogoh tanaon. Ayo bogoh mau bogoh cenah kiai, tapi ieu salaki ngarengkol bae. Aju ngarengkol bae jualeun aya Atuh jualeun geus beak cenah kuari tetep bae ngarengkol teu daek dagang, teu daek usaha, teu daek tani. Hayang ngadahar nangkeup bae. Ulah disebut atuh nangkeupna neng. Abeh jelas cenah kiai. Sia laporan jeung nangkeup-nangkeupna. Tah ieu lalaki teh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Awewe mah cicing di imah ngurusan imah tangga, anak urusan ketika aya nu deuk dipasak eta lah ngurusan beberes sasapu. Nah ieu pamajikan teh ngurusan imah tangga nu mencarina lalaki. Geus atuh dagang salaki, laporan salaki, alhamdulillah neng. Tah wa ieu mah boga kauntungan 10 juta. Masyaallah. Asana kula tambah cinta ka kakak dah. Amin geunang. Ya Allah ya Rabbi. Menang usaha deui, menang saminggu tah 10 juta deui. Ya Allah ya Rabbi. Menang satahun tah kumpulkeun aya kumpulkeun. Masyaallah. Menang 2 tahun. Tah ieu hasil dagang teh tah ieu mah cilian tah. Oh, ieu mah anak nu ti bojong ieu. Atuh masalah. Ibu masalah tuh salaki teh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Anu usaha salaki, hasil usaha nyieun imah salaki, hasil usaha meuli mobil salaki. Atuh kuari salaki yang nyandung masa teu meunang. Mun kitu mah nu usahaan awewe haju hayang nyandung karak, sintrek jeulina. Ati mah lalaki anu usaha segala rupa nang nyieun imah nang salaki, mobil nang salaki, meuli sawah nang salaki. Wajar atuh nyandung. Sok sambarangan bae. Ya Allah, ieu mah urang nu meuli imah, urang nu nyieun imah, tapi urang deuk asup ka dieu urang sieun tolol teu urang. Aduh, aing deuk asup ka imah saha? Cak urang sorangan isi imah saha ieu? Aing dihareupeun imah ngageter-geter. Masyaallah, alabatan panglima perang pabajikan. Tah, lamun aya kos kitu ragap diri urang aing si lalaki teh lain. Ragap ka handap peler aya ieu. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Jadi sia ngomong ka ini cenah kiai henteu ulah ngomong kitu sia. Tama produksi masing-masing. Aing mah mere jalan doang. Je atuh kiai gaya henteu mah kami moal. Pelebah kos kitu mah ulah nyedekeun ka kiai. Atuh lamun aing nyandung bedol. Geus aya nu nungguan bae kiai ira cenah nyandung. Ye si batu nyaho bae. Masya Allah karimna. Ieu perekonomian ieu. Ulah disangka perekonomian teh itu diantepkeun teh teu doraka. Ngantepkeun perekonomian bupati teu gurusan tentang pasar sehingga perekonomian teu stabil. Di akhirat bakal ditanya. Sebab bakal mandeg. Infrastruktur bakal mandeg. Mushola masjid bakal mandeg, pondok pesantren bakal mandeg, jelema pengajian bakal mandeg, agama moal bersiar, maulidan, rajaban, eta kan kudu ditopang ku perekonomian anu stabil. Nyiptakeun perekonomian fardu kifayah, teu kudu kabehan. Geus sakecamatan saurang ge alhamdulillah ciptakeun ku bupati sebagai kepala wilayah DT 2 kabupaten. Nah, lamun henteu urusan nu sugih kudu nyiptakeun pasar. Lamun nu sugih ngantep sehingga jelema loba kesulitan. Dina kesulitan eta agama bakal hancur. Nah ieu bakal kakenaan ku doraka kabehan. Ya Allah, ya Rabb.
Mentak pernah terjadi doa Sayyidina Ali ngadoa Allahumma la tuhawidni ila ahadin min khalqik. Mun bahasa urang mah ya Allah muga be Gusti ulah ngabutuhkeun ka abdi ka makhluk-makhluk Gusti ka salah saurang ti makhluk-makhluk Gusti muga ulah ngabutuhkeun diri abdi ka makhluk-makhluk sarua jeung kitu abdi ka Gusti bae. Kos teu bagus eta doa. Cik Kanjeng Nabi la taqul hakaza ulah ngomong kitu Ali ulah ngadoa kos kitu. Laisa min ahadin illa wa huwa muhtajun ilan nas. Eueuh hiji jelema kecuali ngabutuhkeun ka jelema aja kabeh ge. Eueuh nu teu bisa ngabutuhkeun wabeh jelema butuh ka jelema. Justru dengan ayana cacampuran jeung jelema urang bisa ngalep manfaat baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Hirup teu bisa sorangan Ali. Cik Kanjeng Nabi kos kitu sok doa kos kitu. Cek Sayyidina Ali pakai pakulu abdi kudu kumaha atuh ngadoa. Ya cek Kanjeng Nabi Allahumma la tuhawwizni ila syirari khalqik. Itu atuh ngadoana. Ya Allah muga Gusti ulah ngabutuhkeun ka abdi ka nu garorengna makhluk Gusti eta. Nu garoreng karak sia-sia keur anu bagus batu moal bisa. Sok keur deuk kumaha hirup bisa sorangan jam moal bisa kajen ku kumaha ge. Kulantaran teu bisa hirup sorangan ulah ngadoa la tuhawwijni ila ahadin min khalqik. Abdi mah ulah dibutuhkeun ka salah saurang oge ka makhluk Gusti ulah moal bisa. Urang hirup butuh dahar sanajan teu usaha berarti kan kudu aya batur nu usaha. Urang hirup kajen ku kumaha ge ngabutuhkeun pendamping kudu boga pamajikan. Eta kan manusia ngaranna ai boga pamajikan urang kuat teu dahar ai pamajikan. Urang mah kuat di sapoe-sapoe tinggi teu dahar ai pamajikan mah kapan nya gede pamajikanna. Timbanganna ge mah kisah kintal setengah sabeca sorangan ge teu mahi. Kan eta sapoena dahar kudu sabaraha? Ya urang mah dahar teh alah cacomot setengah piring pamajikan mah saleter setengah. Eta saisuk can sore abongan saha nu lintuh kitu tuh. Eta sampai 4 liter jang nyana doang. Hayu Gusti pikiran. Eta kakarak beasna doang. Encan nyana mah kotok hihijian di dahar. Nah, eta lamun pamajikan rampus kos kitu nu tanggung jawab sak mansalaki. Nah, urang teu bisa hirup sorangan, urang teu dahar, pamajikan mah butuh dahar. Urang teh teu kudu sare dina kasur, pamajikan mah kudu make elap, make ampar, make kasur. Urang mah geus bisa ye. Kajen ku kumaha ge lah teu kudu make sabun, teu kudu make pamajikan mah kudu make sabun. Ari etapan sabun, sikat, odol, kan kudu dibeli, nu tanggung jawab kan kudu salaki. Jitu bisa kajen ku kumaha ge tetep bae, kudu bae melalui orang lain. Nah, eta teh perekonomian teu bisa mengabaikan anu sejen. Matak lamun aya jelema ngabaikeun anu sejen, Gusti Allah bakalna dicabut kanikmatan hirupna. Sebab naon? Nyusahkeun ka anu sejen. Urang boga kitu duit, kembangkeun supaya mamut. Urang teu boga tapi boga ilmu, kembangkeun ilmu. Masyaallah. Ulah disangka urang boga ilmu kemudian dipikeun ka batur teh haju mangfaat kemudian teu karasa ke di akhirat. Teu karasa. Urang boga ilmu nyeun kitu apem. Ngaji eta nyeunan kos kitu naon apem. Kula atuh pagahan hayu. Pagahan ieu tah ieu nya. Ieu naon kadang-kadangna beas sakitu. Emang apa beas geus ulah loba omong sia ieu. Gulana sakitu. Meureun tarigu geus ieu mah tina beas mah apa beas. Siapa suka ngaji mah dia ngamuridkeun. Jadi murid kudu nurut. Engke bakalna jadi ulah ka bakalna atuh turkeun. Si aya geus atuh. Tah ieu gulana sakitu nya ieu salam. Make salam ulah loba omong. Menyapa pakai salam, sereh segala.
nyana lagi bingung bakal jadi naon cenah ieu. Ayo guys. Aduk. Mixer. Has. Aju kumaha pais. Jadilah set deh. Hasil tidak ngaguru bisa nyanakan nyeun apem. Kuari dikembangkeun kan ku nyana. Set. Leletikana ka pasar ka gedean. Masyaallah. Tina nyeun apem kuari geus kajieun imah, kuari geus dijieun kendaraan. Mang Haji na nu tadi mere ilmu nyeun apem maot nyana terus ngadagangkeun. Ieu keur carita perekonomian ieu lantaran fardu kifayah aya mangpaatna geus maot ngocor bae. Masyaallah. Bang Haji anu ngawurukan apem teh di jero kuburan beusengit apem amah. Aduh, budak-budak kurang salam ya. Ulah saka ya Allah ya Rabbi. Ulah nyumputkeun ilmu wala taktumu. Teu meunang aranjeun kabeh nyumputkeun al ilma kana ilmu. Ulah sumput-sumput mah. Ulah ilmu rukun wudu, rukun salat, rukun jual beli perekonomian eta mah kobo. Eta kiai bahkan dengan sakadar praktek doang di majelis taklim ya, jual beli syira ieu ngaranna matati'u bihil ma'ish di antarana itu kalbai wasyira wal harasah. Nah, jual beli kiai mangan sakadar teori doang kapan di meja. Jual beli ya, ieu pembeli, mohon, ieu penjual ya. Barangna kudu kadeuleu. Nah, kemudian kitu kudu tari meuli, tari mangga jual. Gojreng. Ya, eta kan ngaranna sah nu kos kitu ngaranna. Make ijab jeung qabul. Praktek eta kan carita di pengajian di majelis taklim di mimbar. Urang kuari sebagai pelakuna di lapangan. Oh, iya hasil ngaji. Hasil ngaji praktekeun ku urang. Tah. Sarua ieu ge ieu komo ieu mah nyieun apem lain lalata kadet kabeli anu manfaat pamajikan anak bisa masantren anak bisa masantren bisa nyaho hasil tina ilmu nyieun apem eta nu mere ilmuna geus jadi tulang belulang di jero masih keneh ngambeus serehna we seungit jagana seungit tuh kan. Masya Allah. Dah ilmu nu manfaat beda jeung ilmu main koprok. Ya bapana tukang main koprok, anakna haju mimilu. Geus maot bapana kitu anakna teh keur tadi nama dilarang. Kan biasa kolot baheula mah kos kitu. Geus di abah bae main koprok pasti ulah kan gitu biasa kolot baheula mah kan kitu kolot baheula mah. Geus, jawara teh abah bae semua ulah. Tadi gaji. Eta kolot tuh hebat eta. Ieu mah lain, abah wasiat koprok teruskeun. So tolol kolot wasiat kos kitu. Besi kurang gede tuh di luhur labarian bodep. Itu mah sogo gede kieu eta anakna teh naon ngaranna? Naon ngaranna anakna teh nu paranti? Ngomong atuh sia. Naon? Tuh nyaho ada aduh. Berarti bandar budak ya. Lamun teu diwasiatan teu urang kuari ngawurukan anak kita salat kita puasa kita zakat kemudian urangna maot anak urang ngalaksanakeun ilmu menang ti urangna geus aya di jero kubur ngocor terus ke jero kubur ilmin yuntafa'u bi lain lalagaan masyaallah karim. Nah kuari ilmu judi diwasiatkeun sing ada tah ieu nya ieu nu kos kita anu ieu dadu ieu nu hiji ieu naon tah nu hiji ngaranna tah aya ngaranan kan nu 2 nu 3 nu 4 nu genep atuh sareng eta jeung gaplek kos kitu mah ya tah nu hiji itu tah kos kitu tah ki geus usia amalkeun ilmu ti abahnya haji ya abahna maot nyana ngoprok kok atuh abahna meunang di jero kubur ya Allah budak sia bae aing ditakolan ku dadu ku sia araraya tapi lamun dilarang teu
anakna dilarang ulah kemudian main bae anakna main bae terus apa henteu sebab teu ngawasiatan dah kos gitulah kercarita tentang ilmu nah ieu Sayyidina Ali ngadoa Allahumma la tuhawiji ila hadin min khalqi dilarang ulah kitu ngadoana Allahumma la tuhawiji ila syirari khalqi ya Allah muga Gusti ulah ngabutuhkeun ka abi ka makhluk-makhluk anu garoreng sakitu bae teh kultu cek Sayyidina Ali ya Rasulullah wa man syarru khalqi ai jelema nu panggoreng-gorengna saha emang makhluk Allah nu panggorengna saha sehingga kula ditita menghindar ti makhluk nu goreng sae pan nu goreng qala cek Kangjeng Nabi alladzina idza utu aminu wa idza muni'u abu panggoreng-gorengna makhluk Allah mah di mana dibere cicing tur aman ngadoakeun di mana teu dibere ngocoprak tah eta nu kitu panggoreng-gorengna manusia kos sok gerage jelema cicing di pasar wow ngandalkeun kumis dibere bae ku urang tenang ada saya udah tapi lamun teu dibere jana bangsat sia ini wilayah siapa bangsat dulu anak buahna di teh paling sia tah eta jelema panggoreng-gorengna jelema eta atawa nu sok di pengkolan teh pengkolan kadeulina mah sederhana eta trit dibere bae kurang makasih Pak Haji teh dibere bae ku urang baledeg sia tapi di Cilogong eueuh tah eueuh Cikupa Belaraja SPT aya eta kos kareng eta sederhana jelema mau priwit doang dibere bae makasih Pak Haji makasih udah aman teh dibere bae budak awas lu kesini lagi awas gua paku banyan tah eta jelema kos kitu panggoreng-gorengna jelema mun hayang nyaho panggoreng-gorengna makhluk Allah kiai ngariung lamun dibere berkat teh dibere berkat teh teh eta kiai ge goblok teh kiai panggoreng-gorengna kiai eta kos kitu kiai eta masyaallah lamun dibere amplop gede we waduh atur nuhun kita bareng-bareng nanti di sorga ya kudu bapak kolot bete sorga ya Allah tadi bere bae wadong ngan ngomongkeun bae budak ulah deui diondang ka dinya negara beling sama kiai bloon eta nu kiai bloon aya nu lain kiai mah geus leuwih ti lah bloon eta mah masyaallah ieu mah ngariung nu di deuleu berkatna bae asal dibere berkat bae ngomongna ge pohara jasa ngalem Masya Allah tamah deui pang bager-bager mangaji eta tamah bager jasa giliran teu dibere berkat bau tamah kiai aja tolol jasa mal kebal tamah umurna ge goblok teh eta mah goreng-gorengna jelema eta kos kitu ya Allah ya Rabbi karim ih cak anjing Nabi eta mah deuk saha eta mah deuk jawara ke kan aya jawara baheula mah lain kos kitu jawara kos kitu mah jawara baheula mah kan hebat jawara baheula mah aya huru hara saha eta hah teh nyaho aya aing meureun ieu ieu aing sahibul wilayah masyaallah teh si budak bakal eta budak tanya sia urang mana urang anu anak buah sia anak buah bejakeun ka bapak buah sia udah sok ngaganggu lembur ieu dibere duit teu butuh aing mah duit sakitu mah geus teu butuh bawa diskusiakan itu kabeh wah awas ya ulah deui eta jawara baheula mah kos kitu bisa disogok baheula mantak sararieun ka jawara ge sararieun masyaallah guru ya guru kula letik ya guru Pak Hasan baheula teh abah bae ge endeu zakat fitrah ka guru sia bae ka ditu guru sakola sebab lamun guruna tilo korupsi tilo ngomongkeun pantes nama dibere zakat teh pantes ngabring murid teh ka ditu zakat fitrah ya Allah ya Rabbi
atuh kan guru kuari makan kan lu ngomong naon cenah kieu geus loba hareusi ngomong aing jak kiaina ge bloon kabeh atuh komo guru sakola ya Allah ya tah ieu cak Kanjeng Nabi alladzina idza utu amin wa idza muni'u abu jelema di mana dibere aman ngamankeun nya nama di mana teh dibere nyawat ngabahayakeun eta jelema nu pang jahat-jahat da jelema eta goreng-goreng da jelema tidak terkecuali apakah eta jawara apakah eta kokolot apakah eta pamarentah apakah eta kiai asal dibere aman ngamankeun teu dibere nyarekanan ngabahayakeun eta pang goreng-goreng da jelema Masya Allah atuh kitu kabehan jak wari mah kadeh kitu kabehan jak wari mah jak ulama geus puguh ieu mah di luar kakiaian mah kiai ge kos karan itu nya heuh cak ulama kiai ge komo di partai mah kiai di partai eueuh nu lillahi ta'ala Allahu akbar kabira wari mah kiai di partai di organisasi emang aya nu ikhlas ge ya Allah dibere aman dibere cilaka dibere ngamankeun teu dibere ngabahayakeun panggoreng-goreng na jelema eta Allah karim Masya Allah nu mantag lamun bupati boga anak buahna teh jalalujur atuh ngeunaheun ka bupatina ge lantaran ku jujur makan bakal araraman birokrasi teh ngarareunaheun dek gerak di nagara teh di bidang proyek jujur jeung adil atuh proyek teh kapan lancar moal tersendat-sendat di bidang pembangunan atuh bakal lancar di bidang pendidikan bakal lancar di bidang perpasaran perekonomian bakal lancar geus ngeunaheun kabeh lamun jalalujur mah nagara bakal aman ulah mikiran nasional sakabupaten heulanan dijadikeun kabupaten percontohan sadunya pohara namur ngeunaheun tah ieu perekonomian nah lamun jelemana ulah cara tadi dibere bisa aman tur ngamankeun teu dibere bakal cilaka tur nyilakakeun eta panggoreng-goreng di jelema aduh Sida Abu Bakar ngadoa Allahumma inni as'aluka sabra ya Allah abdi nyuhunkeun ka Gusti boga Gusti mere sabar cak Kanjeng Nabi sa'altallahu al-bala Abu Bakar anjeun teh geus menta bala teh ulah kos kitu fasalhul afiyah geus bae menta ma al afiyah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah al afwa wal afiyah di jerona geus aya kasobaran katawakalan Kanjeng Nabi mamere doa sakali di jerona muatanana pohara lamun ente Abu Bakar cek Kanjeng Nabi menta dibere sabar hayang dibuktikeun engke Allah bakal ngabuktikeun dibere cocoba berarti lantaran geus menta sabar moal kanyahoan sabar jeung teu sabarna lamun teu dicoba Gusti Allah bakal dicoba engke takara kanyahoan sabarna kuatan teu dibere bala ulah sok menta kos kitu geus doa mah Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah Kanjeng Nabi mere kos kitu madak urang osok belajar anti orai pawang orai nah eta teh mun aya orai diulinkeun ku urang dicakip dicocot teu nanaon nah eta urang belajar kos kitu engkena bakal loba orai sebab moal kanyahoan hebatna anti orai lamun teu didegekeun ku orai jelema bakal kaget sebab naon loba orai-orai di dinya asal aya jelema bisa bae jadi pawang orai di lebur eta orai balaya orai leutik orai setengah gede orai gede bakal daratan sebab naon aya nu boga anti orai
cek Kangjeng Nabi ulah kos kitulah maningan ge geus bae urang mah menta salamet bae ka Gusti Allah. Nah, lamun jelema belajar pencak, engke ge bakal aya musuhna. Sebab moal kanyahoan hebatna boga pencak, lamun henteu kanyahoan, lamun teu dimusuhan. Lamun urang belajar pencak hebat, kan? Karena anu boga pencak mah diukna ge moal sila moal geus kieu bae. Nyana pikiranana besi di dia kieu, besi di dia kieu, besi di dia kieu. Eta boga pencak tilok nyana tilok sila nyana mah. Tilok geus kieu. Nganggang mah nganggang. Nganggang teu meunang ku guruna ge teu meunang kieu. Lamun aja mah boga pencak masih kana diupna sila. Dah. Can tamat mah. Pencana can tamat. Yeay. Tuh, nah, lawan ini belajar pencak. Satu ketika engke bakal aya nu nyoba. Bakal aya nu nyoba. Sebab lo moal kanyahoan pencana hebat lamun henteu kadeuleu dicoba. Jeh. Nah, mulai geus aya. Intik-intik di lembur teh aya warga anyar nang tangan kanyana. Hareudang aing mah. Emang geus kebel ieu. Teh dicoba-coba meureun ieu meureun hasil 20 tahun ka tukang aing belajar baheula di Bogor bari dagang salak ieu meureunanan kajian ayo mulai lantaran boga pencak aya urang geus bae Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah Gusti menta salamet bae lah abdi mah menta salamet bae masyaallah babari Kanjeng Nabi mah ulah sok macem-macem kecuali memang dek dipersiapkan jang perang di negara anu teu kondusif. Tentara kudu tambah tentara mah geus kudu gagah jasa lantaran musuhna santero dek nyerang ke negara urang kan tentara. Lamun Amerika nyerang mah tentara kanu dihareup. Lamun Cina nyerang tentara kanu dihareup. Korea nyerang tentara, Jepang nyerang tentara. Terus tentara mah kudu latihan unggal poe minimal jambu asak memang ya penyekan eta minimal eta Masya Allah nah iyalah Sida Abu Bakar Siddiq ngadoa ka kuping ku Kangjeng Nabi Allahumma inni as'aluka sabra ulah gitu cak Kangjeng Nabi ulah geus bae Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daim masih keneh loba-loba kitu naon ngaranna doa-doa nu dilarang ku Kangjeng Nabi majak lamun jelema dibere daek ngadoa Allahumma tawil umri sahih jasadi wa aktsir rizki eta teh dibere daek tak kos kitu tah engke bakalna panjang umur sebabnya anda dicoba doa eta teh kajahoan mustajabna atuh ku panjang umur bapak kolot teh teu daek pae-pae kunaon cak injuna nanya bakolot kuda teh bapak kolot teh muriang saeutik kecageuri cageuri usageun mah jaga parare abah mah ngadoa ieu ngalanggeng Allahumma tawil umurona wa sahih jasadana wa aktsir amwalana ta eta tah ngadoa eta meureun ku Allah dibuktikeun doa eta teh lantaran menta panjang umur atuh daek ngadoa eta okos jelema deuk dibere sugih daek tah maca ya ghaniyu ya ghaniyu ya ghaninu ya goni ini dibuktikan ku Gusti Allah sugih berat tuh ya Allah ya Rabbi lamun jelema osok ngadoa eta teh Allahumma inni as'aluka Allahumma gitu naon gara eta teh Allahumma gitu anu sulamun fakbidni ilaika ghairu maftunin fitnatan idza aradta fitnatan fakbidni ilaika ghairu maftunin tata nah lamun osok sering ngadoa eta nah lamun kira-kira loba fitnah dibawakan ku Gusti Allah sebab naon mentana ge kos kitu ieu ya Allah ya urang betak jelema anu sok ngawiridkeun doa eta teh ya qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba eta mah kadeuleuna kasep
sebab eta mah doa pelet atuh kawin deui hubungannya na ngadoaan eta bae ya Allah ya Rabbi sadoa-sadoana naon anu loyog ka diri sorangan eta anu bakal dibuktikan ku Gusti Allah ye mantap ge urang ngadoa teh sing hade ulah sok sambarangan ngadoa dibuktikan ka jeneng ku tuh ieu Sidina Ali ngadoa eta diulah Sidina Abu Bakar ngadoa eta diulah sebab naon urang hirup moal bisa teu babarengan ja anu teu babarengan mah hate jasad babarengan bae ka jeung kumaha jeung dititah ini ja'ilun fil ardi khalifah keur ngeunah Imam Ghazali sorangan ibadah ka Gusti Allah ditegor ku Gusti Allah Ghazali aing menyincap nyiptakeun manusia teh pan geus aya dina Al-Qur'an ini ja'ilun fil ardi khalifah ai sia muncak ngomong urang mah tapi ilham kawali ai nyiptakeun si haju siana sosoranganan bae mah tuh babari teh mah kos kitu mah hirup ngeunaheun sia ibadah sorangan bae mah pikiran tuh urang lembur sia anu can bisaeun rukun wudu can bisaeun rukun salat can bisaeun muamalah turun maneh urukan jelema tanpa ngarobah diri maneh ka aing mantak di mana geus usul ilallah karak nyana nyebarkeun agama geus di mana nyebarkeun agamana nyana teu hayang dipuji henteu sieun dicarekan dicawad kemudian teu hayang dibere kan ngeunaheun geus jadi wali mah Imam Syafi'i ge cek Imam Syafi'i ku ngeunaheun ibadah sorangan bae kan ditegor ku Gusti Allah ai ilmu teh dititipkeun ka maneh Syafi'i lain jang sakadar maneh sorangan sekeliling maneh anu perlu kana ilmu atuh engke agama bakal kumaha cek Gusti Allah pan maneh teh penerus Rasulullah Kangjeng Rasul di zaman Kangjeng Rasul tabligh ditaluturkeunlah ku sahabat Kangjeng Rasul teh aya sahabat anu tabligh diteruskeunlah ku tabiin sahabat maut zaman tabiin teu aya zaman atba tabiin terus silsilahna anu datang ka Malaysia anu datang ka Thailand anu datang ka Indonesia ieu teh aya sejarahna mun kukula dibacakeun sejarah Islam datang ka Indonesia selain anu kurang dibaca di sejarah Wali Songo oge aya sejarah-sejarah anu lain aya dina thariqah mah pembawa Islam pertama ke Indonesia dijaritakeun di zaman Kangjeng Nabina di zaman sahabatna di zaman tabiinna anu melejit datang ke Indonesia ka mana heula mawa agama ieulah thariqah aya datang di pemerintahan saha di keturunan mana lengkap di thariqah anu mantap teu bisa diabaikeun agama di Indonesia lantaran pada ngabogaan sejarah jelema anu berthariqah Habib Lutfi jelema anu berthariqah kitu Gus Dur jelema anu berthariqah nu asli dibere sejarah-sejarahna asal usul datang ke Indonesia pembawana saha nu pertama ka mana lari ka mana kumaha mantap geus teu bisa diabaikeun di Indonesia sebab aya sejarahna ketika berjuang datang ka kuari mun kula dibacakeun awal-awalna tahun-tahun lagi aya tahun-tahun atuh deuk kumaha atuh tahun pertama mawakna ka Indonesia saha ka mana heula terus ngamuridkeun ka saha terus tahun berikut jeung tahun-tahunan geus aya nu mantak anu teu boga silsilah moal kuat nyebarkeun agama sebabnya anak kebelegiteun obor mantak loba tah di pasar kemis mah haju nyarieun obor cek kiai ge ulah leugiteun obor cek nya teh ieu bae aya obor makan ngeunaheun urang cararaang blon tah mah di jelema tah eta mah obor eta ge tuh masalah tah ieu aya sejarah-sejarahna ngan geus teu kudu dibacakeun dilanjut-lanjutkeun bae geus di Jawa Timur ke saha Jawa Tengah ke saha di Banten ke saha aya sebab titipan-titipan nu kitu mah teu sambarangan dititipkeun. Oke, ketika darurat pengembangan anak karak dibukakeun ka jelema anu bisa mawaan. Sebab baheula lagi kan urang lamun ngadongengkeun tentang wasiat negara sing hade yeuh
dititipkeun kapan ka sapi teu kuat dititipkeun kapan ka kebo ge teu kuat dititipkeun kapan ka anjing teu kuat dititipkeun ka embe ge teu kuat dititipkeun ka ucing teu kuat dititipkeun ka beurit tenang cak beurit teh disimpen di luhur tek bae asal ditanya aya beurit kumaha surat wasiat teh aya tenang begitu perekonomian tah nyaritakeun perekonomian macet eueuh dahareun beurit nah orang aya surat wasiat iya surat wasiat teh di dahar ku beurit begitu ditanyakeun ku mau coba surat wasiat teh ka mana sami engke ka kebo nanyakeun deui ka gitu naon ngaranna ka anjing nanyakeun ka embe nanyakeun berbacakeun ka beurit cak beurit teh ludes kemana lah hampura aja perekonomian macet cek jana teh atuh surat wasiat di dahar goblok teu geus sia mah nah atuh beurit diudag itu ku ucing diudag ku anjing diudag terus we udag tadi datang ka kuari tah lamun aya ucing beurit ucing neuleuh beurit diudag eta teh lain udag danaon nanyakeun surat wasiat goblok cek ucing teh sia nah ulah sampaikan ka kitu surat wasiat teh ulah sampaikan ka cara dibikin ka beurit aku beurit mah ieu surat wasiat nagara teh ieu super semar nagara dan lain-lain sebagainya ulah dititipkeun ka model tipe beurit lantaran bakal acak-acakan kudu anu rapi cara kuari kan rapi tentrem ngeunaheun urang turun temurun ti Pak Harto kemudian Bung Karno ka Pak Harto kemudian terus teureun ka Habibie ge sakitu ge teu ngadahar surat wasiat alhamdulillah ngan haju ngajengkang ka ditu nya terus bikin ka Gus surat wasiat negara nya anu make Bhinneka Tunggal Ika eta surat wasiat negara Pancasila satu ketuhanan yang maha esa dua kemanusiaan yang adil dan beradil geus satungtung di negara urang beragama asup ke surat wasiat eta ketika komunis eueuh undang-undangna di Pancasila nah berarti ieu sing hade ketika Lenin eueuh undang-undangna dirinya ketika Marxis eueuh dirinya ketika naon deui tuh siapa macet kan geus eta dan lain-lain sebagai dan teu beragama eueuh undang-undang surat wasiat teh cekelan beusi engke hanas cekelan surat wasiat tetapi di luar kewasiatan asup ieu kan bahaya ditanyakeun surat wasiat ke mana udah dicaplok kan bahaya nah ieu kuarikeun beurit teh kuari mah asup ka imah baheula mah beurit teh sandeuleu urang lumpat kuari mah ngarendeng jeung urang beurit nya golede eta beurit tanya hei beurit kunaon si sia wani amat biasa ge beurit ani mantak wani ge atuh sia ge beurit ieu henteu aing mah nu beurit mah tuh di kampung pondok eta mah rajana cenah raja beurit engge nyaho tah mah geus musyawarah kabeh ge geus ditetepkeun di MPR kami bahwa eta raja beurit tah ieu jadi urang geus pareng kuari mah jeung beurit teh ya Allah ya Rabb gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah orengana nyiptakeun lapangan kerja supaya perekonomian stabil fardu kifayah aya nu nyiptakeun nu sejen teu doraka nu nyiptakeun sehingga perekonomian terkatung-katung kacrut doraka kabehan kudu datang ka hese dahar hese nginum mah kitu keneh nyiptakeun mata timu bihil mais supaya perekonomian kehidupan di sebuah desa, di sebuah kabupaten, sebuah provinsi, negara supaya sempurna kondusif kudu diciptakeun. Aya nu nyiptakeun selesai kabeh. Eueuh nu diciptakeun doraka kabehan daripada hese-hese geus bae milih kepala negara supaya nyana nyiptakeun lapangan kerja. Ja aya menteri-menterina untuk dalam jeung luar negeri geus aya menteri luar negeri dalam negeri untuk mengurus kelautan aya menteri kelautan untuk mengurusi tentang perekonomian aya menteri perekonomian untuk transportasi aya menteri-menteri dan lain-lain sebagainya geus cukup di negara teh asal tinggal ngalaksanakeunana bae sesuai jeung aturanna. Jawab salam wallahu a'lam.